Dzul Jalali wal Ikram tupang bimbingan ti Allah urang dagang sakitu capek kahujanan keanginan kepanasan tapi bakal kenging sapalih pangbimbingan diwajibkeun eta kasab jeung ikhtiar moal sulaya ganjaran ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam meraih ganjaran ti Allah mana capek sebenarnya. Mas diudak-udak menang saeutik. Diudak ka kulon nyumput ka wetan, lieur sidik urang teh keur lieur, aya di lieur kudunya. Sakalieur menang gede suka imah isuk we abdi. Astagfirullah. Padahal capek nanti can punah sebenarnya. Astagfirullah. Jadi dunia mah hese di teangan babari meakeun. Antak lamun teh mah urang geus karasa hese neangan heuh urang loba teh meakeun atuh sugan. Dimeakeun teh nyaana. Antak mameka dapur geus beakeun ku urang dari pagawean teh. Kadang-kadang can meunang bati urang geus ngaluarkeun teh hampir 10.000. Ya, kopi jeung udud-urang kitu teh. Teu pan bati nutup puguh hasil nanti sebenarnya dagang can menang bati tapi orang geus beak 10.000. Al-ayat luikeun anjeun kana eta ayat fahada makarya gaul tapi mahali wa maqami anjeun teh nembongkeun ya ngaleungitkeun ka bisa urang ngaleungitkeun hal urang samudayana itu teh nuduhkeun derajat urang dina makom dina tempat aja jika apes anjeun apes urang bodoh pika jeung tempat lemahna anjeun apun lil muradifi eta teh atap sarua maknana sarua ajaji jeung dopi teh heunetina teh sarua artina mah apes jeung lemah gitu teu tiasa sholat 4 rakaat tehnya tapi dibisahkeun ku Allah dalam teu dibisahkeun ku Allah malungse teh sakalieur urang ngalaksanakeun anu ibadah tempat itu nyaan lah sabalihna gitu tapi lamun urang keur ditiasakeun ku Allah 4 rakaat teh kirang kene wae mata dimimitian ku qobla dituntungan ku ba'da malih tos beres urang ba'da ieu tara langsung ngaleos nu betah keneh mah biri itulah sakedeung ya sebirit beres teh urang teh muhasabah heula memang balik ka rumah padahal dohir urang teh apesen yang diberi ngaji setengah jam teh sebenarnya urang kuateun sebenarnya tapi insyaallah mudah-mudahan urang mah nu dipasihan kiat ngadangu ilmuna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan aneh di mana bab ngobrol ka itu ka dieu 7 jam ge buatan. Astagfirullah. Kita kadang-kadang jangan sirah diajakan ngawadul menjadi cager. Pokoknya ngabohong nama jodoh bijak berarti. Tadi nanti kuat ngomong jadi capetan itu karena goreng mana uzubillah subhanallah kasih goreng kau dibantuan setan dijag-jageun nu manehna tadi leuleus sub setan dijag-jageun ku kami ngomongna siapa kuadul macam itu Bapak saya mau kami siasok maneh manjar jadi huntu besok carekan tuluy dijagekeun heula huntuna dipagar heula ku setan jadi capetan deui gitu. Nauzubillah summa nauzubillah keun bae teh semua ngomong na itu setan keun bae tong ngomong penting molotot teh panangan kitu nyari ka batur dan molotot na maneh ka batur teh nyarekan sebenarnya ulah eleh teuing ku tatangga akan melotot wae ngomong gitu hese nafsu mah ya Allah ya Rabbi auzubillah urang teh apes mata bisa nepi kana dosa itu alhamdulillah sebenarnya alhamdulillah boro-boro ngajina nepi ka ieu syukur
ada cekakan dia nabi syukur geus nabi balik deui urang teh nabi geus syukur tambahan deui syukurna leuwih-leuwih janten abadan syukur. Rasul ditiasakeun salatna terus bersyukur tapi Rasul nambihan salatna nepikeun ka seueur teh ditaros ku malaikat ya Rasulullah naon maksud anjeun meukeun jeung getol salat sagala rupa mana anjeun masih sidik sagala rupa geus dipaparinna ku Allah surga kita pika hoyong surga hoyongan ka Rasulullah. Nah Rasul jawabanna kami teh hayang kaden abadan syukur jadi abdi Allah anu pandai bersyukur itu Rasulullah nyontohan komo urang ai adamu kuatika tegasna lemah teh adamu kuatika teu aya kakuatan aja ala kulli halin kana sakabeh tingkah bin ahwalika dohiroti tina pirang-pirang tingkah dohir urang teh teu bisa ngijeb teu bisa ngadang ngucepil urang teu bisa ngurus kolot teu bisa urang ngurus bojo teu bisa sebenarnya ngurus anak itu bisa dan ngurus sorangan ge urang teh teu bisa usaha teu bisa urang sadaya iwati ditiasakeun ku Allah Subhanahu wa taala jadi tinggal mindahkeun pangakuan baheula urang nu bisana ayeuna dibere ilmu hakikat ku Allah dibisakeunna kitu jika alus mah bisa urang jeung tiasa Allah alus-alusna urang da urang lagi can alus banget Aisyah saya Allah matos saya mata pantes segala rupa dikersakeun ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala disumping ngeunah manah ku Allah batur nganteun ngeunahkeun hate ka urang itu teh kersana Allah bulan poe ayeuna Allah ngarsakeun kabatur keur goreng ka urang ya kudu nama alhamdulillah dihina ku batur alhamdulillah dipitnah ku batur alhamdulillah digorengan ku batur teh alhamdulillah alhamdulillahan hate tina goreng batur nepi kana takdir Allah itu maksudna wal batinati jeung pada malang anjeun nu bangsa batin jadi pada malang dohir jeung batin itu teh kekuatan ti Allah sebenarnya kama saperkara qala parantos ngadawu Allah Subhanahu wa taala surah Allah wa khuliqal insanu dhaifan wa khuliqa jeung didamel sahal insanu manusia dhaifan lemah dhaifan urang teh jalmi nu lemah mata saking lemah urang boga janjian mereka masjid yang dikeun ka hese teh boga waktunya rek nepi ka pangajian ke ka hese teh dari pikir-pikir di imah cicing pengajian cicing terlumpatan naon bedana ya beda-beda beureum di imah urang mengadangukeunana teh lain ilmu hungkul resep beureum kana TV ngadangu ceulina kana TV beda beureum di madrasah mah ceulina ngadangu ilmu naon bedana cing da teu aya bedana di bumi urang sorangan di madrasah mah lobaan komo tapi aja nama ya bedana di imah bae ngopi di madrasah beureum leurek ngopi jeung udud tak dina hatena teh cenah tong lami teuing aing ngaji teu make udud baca gitu insyaallah da akan teh apal kana hate maneh astagfirullah ke moal dilami-lami ya namanya urang teh kudu bisa ngaragam hate batu ya Allah itu wa khuliqal insanu dhaifan di dalam manusia teh lemah lemah na urang mata teu pantes lamun hiji waktos di ayeuna lawe urang wa kau ka batur